Nuju naon mah Agus? Kalau budak gitu-gitu. Hareudang Bu. Nah, lain kipas anginan nu dihurungkeun. Kalah kasirah nu digudag gitu. Lebar atuh Bu. Ieu mah kipas awis. Bilih gancang reksak. Biasa abi we anu muter kieu Bu. Pami Ibu Iko Klaras tos damang dokter rek naros ya. Mangga dokter, bade daros naon? Ari lauk hirupna di mana? Nya di cai atuh dokter. Ari cacing Nya di tanah atuh dokter. Respan jawaban abi. Abi tos teu gelonya, tos damang. rupina mah raras. Tapi dokter aya pertarosan deui ye ka Bu Iko. Harus naon deui atuh dokter? Ari cacing pita jiga naon? Nya jiga pita atuh dokter. Pinter. Ari cacing sawah jiga naon? Nya jiga sawah atuh dokter. Cing, bagus. Dokter rek nanya ya, ari musuhna beurit saha? Ucing. Ari ucing matana sabaraha hiji? 2. Ari suku ucing aya sabaraha hiji? 4. Ari ucing aya buntutan eueuh? Nya aya tuh dok. Kumaha sih ari dokter? Piraku dokter can pernah ningali ucing. Ye dok, kuring jauh-jauh datang ke rumah sakit jiwa ieu teh rek dirawat. Kalakan ditanya ucing, moal gelo mah dokter teh. Dok, iraha abdi mulang teh. Da abdi tos teu gelo deui, tos damang aya nama dok. Oh gitu. Pami leres bapak tos damang. Cing, saha nama bapak teh? Agus atuh dok. Bener atuh gitu mah. Sing ayeuna dokter rek naros. Harita kunaon Pak Agus dicangga ka rumah sakit jiwa? Kan abi teh sok minum minuman kerasnya doknya. Keras abdi teh overdosis. Teras abdi teh gelo we dok. Oh, berarti rares Pak Agus tehnya tos damang. Gilingan emot karena segala rupina. Tah ayeuna dokter rek ngajelaskeun bahayana minuman keras. Apa dina beteug urang teh aya cacing. Mun cacing diabuskeun kana cai hirup mah. Hirup atuh dok. Nah, amun cacing diabuskeun kana minuman keras hirup mah. Paeh atuh dok. Jadi kesimpulan aku mah atuh. Jadi kesimpulanana lamun urang minum minuman keras bebas tina cacingan dok. Aduh. Dokter, Ibu Iko, aya naon Ibu Iko? abi tos tiasa nganama sarojada. Aduh hebat, atuh ari kitu mah berarti res Bu Iko tetes damang. Komo ayeuna mah tos tiasa masak segala rupa mah. Ieu geuningan tiasa ngadang mau saroja sagala. Atos atuh dok. Ieu teh bade masihan Kang dokter. Ih, sa
sanes atuh dok. Ima kanggo icalan. Dokter beda geser. Iya teh sabaraha hargana gitu. Kanggo dokter mah bios 5.000 we. Wah, aku 5.000 atuh. 10.000 we lah. Duh, can tiasa tuh dok. Bios 3.000 we lah. Jadi 3.000 atuh. Tos ayeuna mah 15.000 lah nya. Duh, acan atuh dok. Tos we lah kieu 2.000 we. Ayeuna mah pasna we nya. Kumaha amun 20.000 dokter ngikut sabungkus. Kajian pasea kuring mah dokter. Nawar teh teu kira-kira. Geus we lah 1.500 tah dokter. Aduh. Dok, karena abi teh tos damang, alhamdulillah. Tah kumaha tuh? Sakantenan we abi damel di dieu janten cleaning service. Tah, pami karir abi sae, mudah-mudahan tiasa janten dokter. Kantenan tiasa atuh Pak Agus. Kamari we anu dilebetkeun ka bagian ruang jenazah ku abdi. Alhamdulillah. Ayeuna tos janten jenazah. Aduh. Ngador-ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador-ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador-ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok dar derdor. Ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok dar